Antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah ka dia aya. Nah iya terus-terusan di Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak. Lantaran teka tahan di bawah lah ka dia ke Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan didinya. Masih kena seperti jelema kesurupan tapi lila-lila truk cager. Begitu cager saya aya ada Cilongok ya. Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana ceri, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan caknya. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun. Dia beda kadeleuna, bangun harengesan jasa. Sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak. Lamun lain kesurupan naon? Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah, urang teh enggeus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ku urang dicek kesaksian urang. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid, nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena, saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun sia pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranana patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu alla ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopeahna mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya. Tuh, si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mau babari baik, aing diteangan ke di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat. Aing jeung Habib Salim ke sorga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iyalah syahadah. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina, di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Ustad belum tah. Kok Ustad bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih.
Ustaz proposal mah pohoan kasih 420 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusu puasa. Jadi anggaran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok ku ari ieu di urang kumisna sok badak ieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana haji deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu wow teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar loh kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cek coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya nah ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pecah Ji Samsu caknya musuh Amin Rais ya. Masya Allah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kona lantang. Ieu henteu ngabohong ditanya, "Aisyah ieu bisa bebeja kieu?" Aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terangan amat? Ieu meunang pitu hati ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sianya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung emak aing. Tah eta mah urang Cikupan kos kitu. Aju kuari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok tipina. Boga emak teh tah deuleu emak Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut. Sia di ka mana ieu ceng? Rek ka Baghdad rek naon? Rek masantren. Eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae. Milu ka mana cekeuna? Garong si milu. Milu cekeuna kula milu masantren. Atuh teu naon. Sok heula maca syahadat teh lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapa ku Syekh Abdul ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah bebarita jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri kok mau gubernur mah
ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci. Ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu. Bingung aing mah. Luhuran mananya presiden jeung RT-nya. Coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba yo. Ya Allah, hanas RT teh digaji, hanas ka neraka rugi 14 tah kos. Tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh. Lantarannya ngabangun masjid ya hasil RT ya. Mentak luar biasa teh, gera paraes ya teh. Ka sorga kajen gua kumaha ge. Sak RT ulah atuh. Geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya. Kabeneran nu pangkolotna abi bro. Insyaallah. Iyalah syahadah. Nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua. Aya syahadah muayyanah. Sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana ka babau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu ge geus alhamdulillah kan muayyanah. Tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya. Lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana, mohon mangga wiridna naon abi? Wiridna la ilaha illallah. Sakitu we. Sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipraktekkeun. Setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Cek Kanjeng Nabi Khadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Mantap kamari ge aya nu nyokelan tasbih bae gede jasa. Kukula ditanya, Aisyah orang mana? Orang pondok cekin nanti ya. Guru sia saha ieu nas bebe? Hidir. Hidir mana? Tukang lauk. Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting. Terus cicing di harapan masjid merasakan lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu duit mah embung cekna. Bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit. Geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak. Percis kos urang Cilongok. Mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah. Jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir. Dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijualan. Tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka. Itulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas. Mata batin mah caang. Mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeleuan. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji ku ari kadedelekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan.
kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan, thariqat adalah tathhirul qalbi, hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh da naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok. Ka batur ka kula mah osok. Jah coba di nu beunghar atuh jah bakal paeh nu beunghar. Ka mana tuh kanu maha baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya mah cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP-na. Habib bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ku ieu mah Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami, tingali di Jakarta, tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib bae ngadoa zawini denokan zanidi denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh kan nelayan bae bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan, hai Abdul Qadir ayo keluar yuk urang ulin rekreasi modal aya di aing hayang dahar di mana restoran mana hayang minum di restoran mana hayang happy di night club mana hayang di hotel mana hayu ieu teh ciptaan Allah hayu urang nikmati cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho maningan sia hiu ka aing hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aing sia ngajakan ka pantai, ngajakan ka hotel, ngajakan ka neklub dan lain sebagainya. Hanya kamu place tah mah kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek jan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manya nu kos ge indah teu kaharti nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo meunang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cenah di pondok mah kan bisa jadi indah kitu masak biasa bae dipasak ieu bolon beureut teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah iyalah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho anakna ge teu nyaho pamajikanna ge teu nyaho babaturanna hanya jeung tasbih doang ieu teh merupakan suatu alat cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula
diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah make naon atuh tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek paranti naon eta paranti hitungan karung Haji Pendi teu lain tasbih tah kos kitu aya maunatan gitu ulah diganti Bib hati-hati Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek itu nggak ada itu di kitabnya nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya nggak sembarangan mentok Habib lo mau ngajualan koka Kalimantan barang ditilik-tilik itu mentang kalangbo nah iyalah syahadat luar biasa ketika geus datang bah nikmatna neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor nu ka pasar anu berbagai cara ka mana seri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar hanya ingin menyampaikan wahai umat hati-hatilah anu tahapanana baru syariat yuk urang laksanakeun syariat ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ketika geus menemukan satu keindahan ladzat maka simpanlah baik-baik sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa malam yaduk lam yadri orang yang tidak merasakan tidak akan tahu yang tahu hanya orang yang merasakan saja maka aya hiji metode lain hiji bae lain qadiriyah bae lain naksabandiyah itu mah dipadukeun qadiriyah wan naksabandiyah aya Ghazaliyah aya Utsmaniyah kemudian aya Husainiyah aya Satoriyah dan lain sebagainya ulah-ulah qadiriyah wan naksabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka kantong jasna ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana beres cik Syekh Syarif Hidayatullah hai Hasan balik ka ditu ka Banten naik naon hiber sia make kumaha tuh pan geus dibere zikir 9 hiber dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber mata geus ieu mah balik teu kudu marawa mobil kabehan perem zikir kabeh coba haju dedengkean kieu cak babaturan udah edan anyar ber ilah zikir Masya Allah maka ketika geus garopea batin urang kuarima zohir nu dibersihan teh ketika urang bertorikoh batin sesuai jeung aturan-aturanna latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafas latifatul qalam satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin maka diatur zikir teh aya zikir hasanah cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi manta salat istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirni minan nar anta salam terus kitu tasbih 33 atau 11 eta zikir hasanah maca sholawat biasa kedua zikir darojah ayat 2 zikir darojah kitu tabarruk aya zikir darojah suluk zikir darojah suluk pak sulit bimurideunana itulah orang-orang tertentu anu suluk mah ti leuletik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan maaf lain terlalu mengagungkan Gus Dur sejak kecil Gus Dur itu sudah khori geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang ku ari aya Habib Salim Habib Rozak setengah Gus Dur Habib Rozak dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula
diurang Kiai Nawawi Tanara tileleutik keneh geus boga kaanehan. Ketika umur 7 tahun nyana mimpi, begitu mimpi di dalam mimpina haus, begitu haus nginum seluruh cai nu aya, tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga. Kemudian nyana lompat ka laut, laut diserot beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi. Hudang gegeraan lompat ka bapana, bah kula keur peuting ngimpi naon? Ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa, lompat ke sumur, cai sumur beak tetap dahaga, ka empang cai empang diinum tetap dahaga, seluruh cai diinum, lompat kula ka laut, di lautnya beak tetap dahaga. Cak Umar, cak Ki Umar, ceng ulah bebeja kasasahannya ceng. Aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah. Ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren, baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi. Kitu keneh Syekh Asnawi. Etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah. Nah aya deui zikir darajah tabarruk. Puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana. Tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunan proposal mun teu kaburu haju pidato mun teu kaburu mah jeung cilaba pidato moal dibere tarekat moal kajian kuku bang sebab kana duit bae pikiranana asal diondang ariung bae dibuleudan ngariung di bulan nu ieu mah ulah sakian teh merena leutik nu ieu mah ieu tah teu mah tukang pidato mah kajenting kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantak disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung. Wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagistani. Tenar saat eta. Kapanggih jeung raja, rajana ngaranna Raja Yahya. Maka pakaian kerajaan di luhur kuda. Kabeneran aya penasehat raja, Tuan Raja kula iyalah besok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagistani waliun min auliyaillah. Oh, kula erek sasalaman heula. Mangga, sasalaman. Sasalaman biasa bae masalah sasalaman. Ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh. Aya naon Tuan Raja? Sugan besi aya nu rek ditanyakeun, lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja mah. Oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye cek nya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol taraja sial cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos gitu. Atuh maneh nu make baju kerajaan. Maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak. Kok nanya sah jeung henteu na ka kula? Henteu ieu mah pandangan kiai bae sah apa henteu. Cak kula mah maneh mah percis anjing. Raja kaget, hah? Percis anjing ieu mah Tuan Raja mah. Emang kunaon kitu? Anjing teh ya mughlazoh. Daharna ge barang daharna bangke. Ketika kiih eta anjing teh ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing ketika ditanya anjing sia eta kiih eta suku kunaon diangkat oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan nejis percis Tuan Raja teh ti seluruh awak datang ka bagea pakaianana ieu adalah nejis kabeh sebab duit rakyat kabeh nejis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula ah ieu percis kos anjing aing nanyakeun sah tah henteu tah mah anjing nu kos kitu mah cek Tuan Raja ieu kakarak manggih aing mah kiai model kos kieu geus aing mah cenah nuturkeun bae nuturkeun ka imahna teu meunang cek Ki Abdullah ulah nuturkeun kula nu najis ngahijina jeung nu najis deui
anu suci nggak hiji jeung nu suci deui. Nu matak datang ka kuari nu najis mah babarengan jeung nu najis deui bae. Coba ge amati ku urang sok geura. Jelema lamun rada bener saeutik ngaku ka kiai, lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara. Kitu bae salilana, najis lantaran di jero hatena. Tah barang datang ka Imah Ki Abdullah, dek naon maneh raja? Kula mah hayang diaku murid. Lamun hayang diaku murid tungguan 3 poe. Lamun didinya 3 poe teu balik jadi murid. 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum. Cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya. Ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai. Kitulah kiai mah ngadidik raja teh. Geus 3 poe kakarak ieu ieu raja beneran berarti. Buka baju. Dibuka baju. Kabeh buka. Atuh kula sataranjang. Oh masalah sataranjang. Jadi gantian dibere baju nutuan raja nu kiai bejore. Cak raja awak aing teu senyawa ieu. Jeung baju nang di kiai. Piceun najis duit rakyat. Piceun dipakean samping ti raja, baju ti raja beres. Tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid ulah robah itikaf selama 40 poe 40 detik. Didinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai tek dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan. Oh cak tuan raja oreganan ngeunaheun jadi kieu hirup dibandingkeun jeung jadi pemerintah riweuh jadi pemerintah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah. Deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh. Nah ieulah kenikmatan ternyata didinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae, Habib ge hirupna kumaha Habib bae. Nyana mah neuk HS bae ge sabodo teuing, ngaroko bae kadang-kadang teu salat, oh masalah geus. Kumaha nyana bae. Merdeka hirup. Nah ieulah neangan kemerdekaan, hati-hati, teangan ilmuna untuk menuju merdeka.